urang teh keur di jalan kade ya. Can finish urang teh start teh di jalan kene. Aya kemungkinan wae jalmi keur di jalan anu katuhu deh itu bakal mengkol ka kenca. Anu keur di kenca bisa mengkol ka tuhu. Pan urang teh nyungkeun ka Gusti Allah, Gusti ihdinas siratal mustaqim teh. Da jalan bungkal pengkol asal cicing di jalan wae pan gitu. Ibu teh naik mobil asal mengkol ka katuhu ngilu ka katuhu, mengkol kenca ngilu ka kenca, asal cicing di jalan wae ulah ka lembur bisa nabrak ka lembur mah. Tak urang teh keur di jalan, urang teh di mana-mana. Kadang-kadang jalmi mengkol ka tubuh kana kasayan, mengkol ka kenca kana kawonan. Da jalmi lain malaikat. Pasti na hiji waktos mindamal sae. Sagoreng-gorengna jalmi pasti mindamal sae. Sasae-saena aja pasti mindamal awon, da jalmi. Jalmi pangsolehna pasti aya ka awonanana. Jalmi panggorengna pasti aya kasayanana, kitu da jalmi mah. Moal jalmi soleh salamana, goreng salamina moal da jalmi. Tah urang teh keur aya di jalan ieu teh. Di jalan da can finish. Can almarhum, can innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kitu nya. Urang teh keur di jalan kana aya kemungkinan. Kemungkinan naon? Kemungkinan hade, kemungkinan goreng. Namanya orang terasana ka Gusti Allah teh naon? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gusti abdi teh nyungkeun ka salira hoyong hirup abdi husnul khotimah. Saya tungtung. Eta dah berhasilna jalmi mah kutungtungna sae. Lain awalna sae. Lain awalna nu sae, lain awalna nu sae tapi tungtungna sae. Lamun saya tungtung, husnul khotimah. Lamun awan tungtung, suul khotimah. Jalmi tukang mabok, tapi tungtungna saya mah husnul khotimah. Jalmi tukang ibadah, hari awana awon, tungtungna awon, suul khotimah. Mane dia teh. Mane at-tayas ulah putus asa tina rahmat Allah. Di mana orang ninggal jalmi teh tinggalna asma Allah. Ibu ninggal nu beunghar ulah ninggal jalmina tapi ninggal gonina Allah. Eta teh sifat goni nempel di eta jalmi. Ninggal jalmi teh berehan, pan Allah teh maha berehan. Nu katinggal teh lain jalmina tapi sifat Allah. Ninggal jalmi pinter, hafal Quran, hafal hadis, kitabna di luar kepala. Ulah ninggal jalmina, tinggal naon sifat alimna Allah keur aya di dinya, ninggalna Allah gitu. Lamun ngamuji ge kedah muji karena Allah. Jalmi dibeungharkeun katinggal sifat gonina Allah, jalmi dipinterkeun katinggal alim sifat alimna Allah, jalmi dipangkatkeun ge tinggal naon azizna Allah, gagahna Allah. Ieu jalmi jadi RT nya, jalmi jadi RW, jadi bupati gagah pan. Jadi jenderal gagah, ulah ninggal gagah eta jalmi tapi tinggal azizna Allah. Allah masihan sifatna di dinya. Nyai nu akhirna urang moal ninggal harga teh kulantaran sifat jalmina tapi ninggal sifat